Seluas itu bumi, kenapa anda ngising na ubin wae ubed? Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Ieu teh lain perkara hayam batur atau hayam sorangan. Tempona onti kotok lantungna menipulen jasa. Menisok geuleuh lamun nincak ti kotok bentukanna kitu teh euy. Nya hangru, nya cepel, nya lengket. Enggeus dibeberih ge hayo we, nalongkrong di hareup imah wae. Arek di pager tapi asa kararabat teh lamun tina awi mah. Haju ditambah ceritana arek di gerbang sakurilingan imah, tapi can aya modalna soalna kan teu cukup ku duit saeutik. Ari batakonna mah geus meuli si eta di hareup imah numpuk. Jadi ayeuna mah tinggal neangan modal ejeung mulaina. Mangkana teteh urang teh ilu gawe ka Jakarta jeung salakina supaya ejeung bisa kumpul. Ari soal imahna jeung anakna mah urang nu ngurusan. Selagi urang masih kene bisa cicing di dieu gas terus. Oke lanjut. Cuman perkara ti kotok lantung ieu teh urang gegerewekan wae unggal poe. Da emang hayamna jajantungeun kabeh. Diheubahkeun kalahkan narempokeun beungeut. Bari maroncelat deui ti kotokna ubin. Yang geus we urang tadina darah rendah jadi darah tinggi. Ngan urang masuk aneh we nya. Bumi teh kan seluas itu, kenapa anda memilih ngising na ubin wae ubed? Menyanu batur ongkoh deui nyaraduk di dieu. Arek dipalengpeng tapi bisi jelemana nempoeun. Yang geus we dihuha-huha.